Wilujeng sonten pamirsa nu disim kuring pika hormat, kuring Alia Nursipa beda ngaturkeun warta ngeunaan kejadian jambret anu karadapan di Jalan Cipagalogirang, Kota Bandung. Kejadian ieu lumangsung dina dinten Salasa sonten kira-kira tabuh 4 kalangkung nalika sabaraha murid anyar mulang sakola. Sarta keayaan jalan kerada rame, korban nyaeta seorang siswi anu berinisial AY anu harita keur ngantosan ojol di payun sakola. Nalika anjeunna nyakel HP, ujug-ujug datang saurang lalaki anu narik sarta nyokot HP-na. Tuluy lumpat ke arah gang leutik di gigireun jalan eta. Pelaku anu berinisial WA teu lila saenggeusna diamankeun ku warga. Anu nyaksian kejadian eta warga langsung ngumpul pikeun mastikeun keayaan korban dina kaayaan aman serta ngajaga tempat kejadian supaya teu timbulkeun kaributan. Numutkeun keterangan sababaraha warga, pelaku WA parantos sabaraha kali katinggali mondar-mandir di sabudeureun tempat eta. Anu matak curiga pikeun warga satempat, kejadian ieu janten pangeling-eling pikeun masyarakat sangkeun langkung waspada nalika mawa barang-barang berharga di tempat umum. Kuring Alia Nursipa ngaturkeun nuhun.